ulah basilan Kopra kapayun pinantu iya bitoha lucu rada sakit tenggorokan ananya nadana dialihkan ke nura dagangnya minantunya punten lucu iya Allah iya Allah bapak wawan mana ibu wawan kasus ditambah rumah Alhamdulillah lucu. Aduh, Mama Bungsu teh parangkas 2 kalinya di Parawan tanya, Ibu Wawan tanya, Bu, saya enggak Mang Ibu. Alhamdulillah. Mama Bungsu kalasan nuju rada parangkas teh tapi di panguma ngadak damang. Wih, bener. Sawer mah ieu ku pawawan. Meuni cenghar. Kantosna Mama. Meuni molotov ningali artos mah. Hejo deui. Hejo. Tenan. Ya, yang terang. Cobi. Mana wadah acis? Wadah acis teh cacari sayogikeun. Kehelanya. Oh yang terang dongengna. Dasar jodoh si Agi ngalaman. Minantu ngengeng si Neneng. Dasar jodoh. Si Teteh ngengengkeun pawan. Dasar jodoh. Tah ayeuna teh Mama Bungsu teh Aa janten sinden. Salaki mah di bumi ngahenen we. Ya Teteh nunggu panggilan nyinden. Pakaian mah dikalalotor. Meureun Mama Bungsu nyinden manehanana ngebajidor. Da keuheun meureun ka Mama tara dipangyeusekeun nya. Tara dipangnyangukeun. Tapi najan bari kitu atuh Teteh. Dasar ari jodoh. Kasusah. Umi Rias Nenek cantik Alik kenek kertas biasa ngarias bersaing ngariasnya Alah iya kasus sarang geus upah rumah tangga teh paya
ulah re ngadoja dapu bumi gogoda. Eren heula minantu. Indah yang Marse